Didukuhan, dararukuh, didarukuhan, tah geuningan. Tah geuningan naon, Mak? Oh, urang pagi jeung maneh? Terus urang kudu kumaha, Mak? Mun aya urang panggil jeung emak. Kudu dibelian ye dagangan emak. Dibelian. Naon tuh ieu, Mak? Ih, ieu teh incuna dukuh. Hah? Asa kakarang ada yang incuna dukuh. Duh, hayang meuli euy. Lama juk lama ditu, Mak. Aya lah. Belian tah. Nah, meureun cik asaan lama euy bisi teu kapake gitu kudu diasaan. Amis mah, Mak. Nya heueuh amis dagangan urang mah nu berkualitas wungkul. Heeh, Mak. Dagangan mah kudu ngajualan nu berkualitas. Lain dia sabaraha sakilo teh, Mak? 8.000 sakilona ka maneh mah. Oh, 8.000 atuh mah meuni luak lieur kitu jiga nu sieun kadengekeun ku batur geuning. Pan di ditu tadi aya nu meuli sakilona 14.000. Ka maneh mah 8.000. Da pada CS ampeg. Oh, gitu. Heueuh nya, Mak, jeung urang man kieu CS pisan nya mah heueuh. Heeh, sok geura pilihan atuh nu pararanjangna. Ke heula atuh mah urang keneangan nu aramis jeung henteuna diasaan heula. Geus sia mah boloho ye nu milihan anak. Nu kieu ye. Teh ku aing ye panggilihankeun ye. Oh, heeh. Ya, tah. Tah nu galalede pararanjang bari borodas. Ieu teh amis katida euy, tah. Sirek ngirim. Nah, ke nu kieu mah bisi jang batur tah nu alusna we nu barodasna wah. Tah marantap nu bodas kieu mah ngeunah. Anyereng amisna Nya we mun tah. seger kieu mah euy. Nya heueuh atuh. Ya lama lah, urang aya perlu heula ka tong Mak. Terus ieu kumaha? Heeh, engke ku urang eta mah di duitana. Ih, desan puguh atuh sia mah geus diunggulkeun tuh. Urang eka tong heula nyamperkeun babaturan bari mawa kerese ka dieu. Nanti urang dibawa dukuna ieu na. Ah, hayang ayeuna urang mah. Atuh ayeuna mah di daguan ka cida urang ku babaturan, Mak. Kumaha lah? Lah, hayang engke we lah, ayeuna. engke urang balik di ka dieu. Ih, teuing desan pora rugu. Kalem we atuh, Mak. Ya, nu kitu mah lalai ge teu beukieun. Goblok sia mah. Ari geus sabeuh ini. Kok makan maung? Kosan. Kos-kosan. Kageuning euy, aya barudak. Kos-kosan ye, paleseran ye, paleseran. Ye barudak belian. Kos-kosan. Tah. Oh, ngeunah amis. Sabaraha atuh, Mak? Saranggeuna. Gope 5.000-an ye, saranggeuna ye. Aralus. Lah maha-maha teuing mah kaci diasaan teu. Kaci, sok dah, asaan tah, bubukna nu alusna jualeun tah. Kop. Amis mah ieu. Amis ngeunah. Mantap. Heueuh, Mak. Mantap euy. Bari segar kieu. Heueuh nya pasti. Matak sok barelian. Heuh atuh, Mak. Kela nya, urang rek bawa duitna nya ke imah. Ah, urang mah hayang ayeuna. Heuh kela, Mak. Rek bawa duitna da di imah. Heuh urang mah duit hayang ayeuna. Lah, emak teu pira kahkeun monyet meuni riweuh, meuni teu sieun dibayar. Goblok teh, geuning kala ngahina kana dagangan aing.